Odang, Odang. Gus atuh isukannya. Buru. Gus amokan wae. Buru udang ah. Mana teh geus gede poho wae kana salat ih. Siap laksanakan. Acep, Dongkap Bu. Budi, Dongkap. Desi, dongkap Bu. Cecep, Dongkap Bu. Mona, dongkap Bu. Odang, Odang teh dongkap ibu. kemana? Duh kata, rupina mah elat. Kemana ya budak teh? Saderek mungkin bapaknya, dia nanti kata kudu dilarangkeun di kuliahan. Lantaran, mungkin dina kehidupan ge bakal Tinggallah ah budak. Enggak. Kemana wae atuh? Kuliah teh asa telat wae jeung telat. Gitu wae ka awewe biasa. Awewe wae jeung awewe. Ai kuliah di Bang Baler keun mana mah. Jempe lah teu boga mah. Nah, teu boga wae jeung teu boga. Yalah atuh tuh ngobrol di ditu. Terus euy rek pulang. Karake Rek datang. bobogohan urang ngobrol apel heula. aduh, bapak mah sehari mah kasih odang unggal pelajaran talak wae ka kurang. Ngomong Pak terus siga nama aya masalah eta teh di bumina. Kurang taroskeun wae kitu kasih odang mah atau kabaturan. Langkung saya mah mending keneh ka rerencangan sih. Oh, nya muhun atuh. Oke, urang taroskeun wae nya. Mohon yang terus gini. Ayeuna urang ka ruangan kelas heula we, pelajaran sanes. Ibu, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bade ka mana ibu? Sana kita bade ka bumina odang, ibu teh. Oh mohon atuh, hayu atuh urang sareng ah. Karesan abdi sareng moana oge bade ka bumina odang ibu. Ayo atuh sakantenan. Hayu. Atuh mangga nu langsung terang mangga. Kan. Assalamualaikum, odang. Waalaikumsalam. Asup weh ka dieu. Odang damang. Alhamdulillah damang. Alhamdulillah artinya pamidamang mah. Ya ibu kadi teh hoyong naros salares nama wakil gitunya ti profesor. Nah, ai unggal kuliah odang teh elat wae dongkap ka kelas teh. Tugas tara lebet, nah eta teh aya masalah naon.
Asa hoream we odang teh. yang kunaon cing cumarita ka ibu bilih segan ka ibu sok nyarios ka rencangan cumaritana ka rencangan tong di penyeira Mohon Bu. yang tahu satunya pami kitu mah ibu bade wangsul odang cing semangat kuliahna atuh nuhun ya Eti sareng Mona Nuhun, sengaja Ibu. ibu Sama-sama. Minta satu Adanya ibunya di jalanannya. Hati-hati. Punten Ibu. Kadang Bu nuhun lancingan pondok. Kade ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Geus we hayu enak mah urang ngerjakeun tugas jadi kelas Eti. Hayu ah. Hayu odang. Dong. Lelah nuturkeun mah saya mah. Hayu atuh yuk yuk. Yuk ah. Odang. Hayu atuh angga ngerjakeun tugas tadi meuli cicing wae. Capek. Mana teh isuk dikumpulkeun bantuan. Santai we atuh tugas mah gereng sesorangan. Tadi teh ngoprek we HP jeung HP mana teh. Ya, hayang ngancang pan. Nyapek atuh kerjakeun tugas nu urang. Hari tengah deh naon cek ibu hah? Cek ibu ngadenge urang ge. Nah atuh cicing wae. Geus ah, rudet urang mah rek. Iya. Balik we. Tapi jangan tengah denge. Geus atuh Pak, geus. Birakeun ku tetangga. Ngomong heula eta manehna naonan jol ngutang ka rentenir jol datang ka bapak nganagihan. Ya Allah Pak, panu teh boga 2 budak. Kan bisa ngomong atuh saeutik Geus atuh Pak, panu bagi apal. Mun urang ngomong ka bapak, da bapak teh mau ngijinan. Terus namun misalkan maneh ngutang kitu urang nyokot duit di mana, neangan duit di mana? Gawe gigi sieun geus ripuh. Ah, teuing. Kudu inget bapak teh boga 2 budak. Aya si Odang, aya si Rizka. Geus atuh Pak, Odang si Odang. Ya Allah, teuing. Tadi si mama pas saya jeung si bapak. Nah, tuh bisa pas ya. Duka, deh kita terang tadi teh aya tukang lagi hutang ka dieu terus si bapak teh teu apaleun hutang naon, efek teh hutang si mama. Ih, nah tuh si mama bat unjang-unjang sagala. Duka, deh duka tilas naon teu terang. Engke we ku ataruskeun mun si mama geus tenang, da tadi si mama teh ka kamar bari nangis. Tuh ke kuat ditarusin ke si mama langsung. Ayeuna mah capek badai baheula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, ayo mama teh bieu si bapak kunaon? geus teu nanaon utang tong di pikiran geus da mah teh nanaon jeung si bapak mah hampura bae mamah teh da minjem duit ka rentenir alamat tante beja ka si bapak jadi si bapak ampun pos kitu ka si mama geus tong di pikiran indung teh kawas kieu teh ngabela anak utang sakola sing bener kasep ajarkeun si Rizka anu balenger da mamah teh ayeuna teh tadi gajeng si bapak gelut teh nya kulantaran eta teh utang geus ayeuna mah utang sakola bener si jadi zaman nu sukses kumaha didoakeun kasepna geus Bisa kituna atuh mah keur otang kuliah itu ka ujung injil ka ditu ka dieu. Mohon mah ayeuna mah odang bakal Robi bakal getol diajar, bakal getol kuliah, bakal ngajarkeun si Rizka mau ngadul deui ayeuna mah. nya geus sing bener sakolanya kasepna
Si Mirja mah sukses ke saya, kumaha doakannya. Halo, assalamualaikum. Ayo atuh, urang mancen sasarangan. Ya abdi tos semangat ya semangat. Ayo urang mancen tugas etika. Ayo, ayo ka kosan eta weh teh Eti. Ayo atuh. Yuk, mangga diantos.